Assalamualaikum, sampurasun. Hahaha, hiburan heula. Ulah pati tegang. Ayeuna masih diajar aksara Sunda. Tah, ayeuna aya aksara vokal sareng angka. Tah, mangga ditinggal we nya. Ieu mah masih kene gampil. Ayeuna urang latihan ka anu rarangken. Tah, aya panghulu, pamepet, paneuleung, panglayar seueur nya. Ieu teh gunana pikeun ngarobih sora aksara ngalageuna. Urang contoh wae nya, siap. Tah, contoh misalna aksara K. Tah, eta teh K nya lamun panghulu kan I. Tah, tandana kan kitu tuh hideung. Terus tulislah kan K jadi Ki eta teh. Terus pamepet. Nah, jadi ke. Aya tandana paneuleung jadi ke. Tambah panglayar berarti tambah tukang layar R jadi kar. Lamun panyecek jadi kang. Kampilnya. Terus panyuku ku. Tah tuh dihandap tandana. Ieu panyakra. Tah, R-na di tengah jadi kra. Panyiku jadi kla. Terus paneleng jadi ke. Eta dipayun tandana. Panolong jadi ko. Nah, sudah huruf Z. Pamingkal jadi kia. Pangwisad akhiran H jadi kah. Pamaeh mah jadi huruf vokal A na hilang atau jadi huruf A. Jadi K na hungkul teu aya huruf A na disebutna pamaeh eta teh. Dah sakitunya kunci nama jago aksara Sunda teh nyaeta getol latihannya lah. Cobian we di bumi sok surat coret dugi ka tiasa upami kirang ngatos ieu kumaha mangga diteruskeun di grup WhatsApp nya. Hatur nuhun kasadayana.